Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna pelajaran bahasa Sundanya. Kumaha siap? Siap. Dararaman sadayana. Alhamdulillah. Ya ku Bapak urang absen lah nya sanu tapi satacana nyunkeun di buka masker supados soantena ka kuping ka dugi ka pengkernya. Ya, absen lah. Iis aya. Mantap. Nurul. Entos lah gampian nama sanu teh hadir heula. Imam. Sarang Henry. Sarang Kevin. Ya, oke. Kunaon Kevin teh? Kedama? Kedama. Henry. Izin. Imam. Alfa. Oke, siap. Oke. Siapnya sadayana? Siap. Nah, satacan eta satacan diajar urang ngadua heula supados saya dina kaberkahan. Sok bade dipimpin usaha ayeuna. Ya pamegatnya juga nama pimpin heula ku pamegat. Satacan belajar adalah kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tos ngadoa, urang ge kedah tiasa ngadoakeun oge rerencangan anu teu damang tos tadi Kevin ya. Ya. Oke. Satacan lebet kana materi anu bakal dugikeun ayeuna ming urang bahas heula minggu kamari. Minggu kamari teh diajar naon we? Tentang tradisi Sunda. Mohon. Naon wae rek eusina teh? 7 bulan. 7 bulanan. Teras. Aya naon wae dina materi 7 bulanan teh? Ayah. Sok sanu ieu ngacuk teh atuh biasa jadi teu biasa. Nah, tos sateula urang bahas deui nya kapengker ngarah rada ieu. Pertama anu kahiji aya dina struktur teksnya aya buka eusi sareng panutup. Teras nu kamari mah aya eusi teh naon wae? Ilap deh. Jadi aya rundayan kegiatan muka mari dibahas teh ngeunaan salah sawiosna aya aspek kabahasaanna oke kan ya. Ya, urang sambil ngemut-ngemut da ayeuna urang kana kan kamari teh ngeunaan Nurul mun telepat minggu kamari mah nya anu nyebatkeun di bumina aya kegiatan anu lumangsung. Mun telepat mah hapi rakanya. Kantos nonton kantos neos ninggal. Tangke ayeuna bari obrolan sepuh kumaha-kumana nu aya dina kegiatan. Mudah-mudahan urang tiasa naon teh namina teh ngokolakeun atanapi ngajaga tradisi eta tetap hirup. Nah, ayeuna urang lebat kana pangajaran, dina pangajaran ieu ku Bapak rek da jadi tugikeun heula ngeunaan tujuan pembelajaran. Oke, tuh dina pangajaran ayeuna teh kahiji merancang teks bahasa. Karena bangun infografis ya. Nah, anu kaduana menyajikan. Nah, menyajikan teks bahasa tradisi karena bangun infografis. Ayeuna tah, ieu weh heula dugikeun ka akhir pengajaran pasti ieu. Ya. Teras dina
dina pamendena dina cara mendena engke di rubrik kan ayeuna mah bagianna praktek ngadama bahasan tradisi nu kamari dibahas teh janten kana wangun infografis anu kamari kan tos dibahas dina grup teh nya perkawis jantenna sanes kana video tapi kana infografis nah ayeuna dirarancangna kana kitu dina pendena engke nyaeta biasanya KKM sabaraha 75 engke pendena aya dina rubrik engke aya diskusi aya dina hasil jeung sajabai nah engke ku Bapak dipendena kitu ya oh ya urang lajeng kana pangajaranana nah bahan ajarna masih kene sami sareng kamari dina learning masih kene dibuka kene kan ya nggak sasi dinten oke kan diajar di dinya misalkan menang dina video na oge tiasa dieu namun ayeuna aya nu benten nyata infografis nah kumaha pas infografis teh tah ieu uyeuna LKPD na urang bagikeun nah sabari Ji yang teh itu aja kan heula. Dah. Naon margina kitu? Margi engke hidup teh ngadamel janten dijantenkeun kelompok. Kelompokna engke dibentuk kira-kira janten sabaraha kelompok iya sabaraha 11-nya. Janten tilu opat-opat merenya. Janten tilu kelompok lah. Panginten urang bahas janten infografis ayeuna hidup ngadama infografis anu kamari di ieu da ayeuna ku Bapak rek ditunjukkeun heula nu kieu infografis teh contona teh bisi aya kantos mendakan teh infografis kieu aya nu kantos atana nembe ninggal pisan asa teu mungkin namanya ninggal pisan mah hidup teh terang infografis mah ngan eta disebut infografis teh panginten teu apal nya nah nu kieu salah sajiosna infografis naon atuh disebut infografis teh ayeuna terang iya Bapak gambar anu kumaha atuh teh nya gambar anu kumaha ieu nya kurang jentrekeun. Tah. Ieu wanganan infografis atanapi cek bahasa Indonesiana pengertian ari wanganan teh. Pengertian infografis. Infografis teh nyaeta media informasi anu eusina rupa-rupanya tadina informasi anu eusina diwangun ku teks maka hijinya ieu teks sareng elemen visual. Elemen visual teh tiasa gambar, tiasa video ilustrasi, grafik, jeung tipografi. Ya, elemen visual teh tahu enggak? Gambar, ilustrasi, grafik, jeung tipografi. Tipografi teh aksara anu riwal teh kan anu di undak-anik nya misalkan jadi aya buntut nu kumaha gitu kan gambar-gambar nu karar itulah sapertos aksara tapi di aya di dieu mah oke tah jenis infografis anu sakapamendak Bapak teh aya 3 anu disebut statis animasi sareng interaktif nu kumaha ari statis mah contohna nu tadi di luhur tadinya eta mah gambaran cicing anu aya ngan ukur gambar jeung aksara karena tadi naon dibangun kudu infografis teh ku teks sareng elemen visual atanapi gambar lah gitu nya tah terus ari animasi mah gambar jeung aksara teh hirup dina video ya, tapi teks jeung gambarna hirup nya terus interaktif dari mah interaktif mah biasana aya dina wangun ieu anu aya interaksi langsung antara aplikasi jeung pamancana
Tapi eta mah keun we wios heula. Nu bade dibahasain teh ngeunaan nu statis. Ya. Tah. Langkah-langkah nyeun infografis. Tangke ieu urang bahas. Ayeuna buka heula ku Bapak rek di damel heula kelompokna kira-kira sajajar jika nama pantas jika namanya sajajar ieu terus gitu sok mangga di bangunna tiasa dirapikeun supados langkung tiasa kerjasamana kok kumaha kita keneu bade ieu tempat dia tetapi ya kan ada ya atau ya di payung tukang penggaran kita keluar intinya garas tempat ini penggaran gitu ya oke sok ayeuna buka eta LKPD nya kan teksna mangga baca deui dina e-learning nya teras ku Bapak ayeuna kan ieu we kamu kahiji teh tentukeun jejer nya tah supados ngagampilkeun kumargi waktosna lamun hidup milarian jejer anu luar biasa hese nah bakal hese lah teh nah eta mah anu kahiji kelompok hiji geunaan alat kadua geunaan runtuyan nu katilu geunaan kelah apa teh pas ngarancangan teh geunaan istilah anu aya dina nya pokoknya istilah-istilah anu aya dina teks bahasan tradisi eta ya ya hiji dua tilu nya tiga nama hijinya kelompok hijinya ngadamel alat-alat teks katanya si infografisna anu kelompok kedua runtuyan kegiatan anu katilu nyata istilah-istilah tah satos jejer anu tos aya tentu saya jejernya nu kadua teh nyata tangtukeun target nu bakal ningali nah kira-kira ayeuna diskusikeun target nu bakal ningali saha erek ka budak ora erek ka budak bolot erek ka kolot erek kanu berpendidikan mah enggak terserah dan ieu informasi teh kudu tepi ngaliwatan gambar sareng teksna ya. Nah, di dia aya terang kantos gadamel atanapi kantos bukan kanpa dina HP-na. Kumargi itu kan dina WA teh mangga diaplikasikeun saya diantawisa kantos buka kanpa. Ngerti luar nusanesna teu maruka dina aplikasi HP-na teu jadi kanpa. Aduh, nya bias lah tapi untung lahnya bias aya ngawakilan lamun teu rada repot oge janten rada bakal kumal ya teras dina aplikasi HP eta sok buka heula sok ya buka heula nu gaduh aplikasi tanpana di dinya teh aya template ya template teh rupi-rupi template rupi-rupi didinya enggak hidup teh aya nu ngeunaan poster, aya nu infografis, aya nu ngeunaan naon dan didinya tiasa dipilih langsung si template teh kanu naon oke nu naon bade aplikasi Canva mah beda sareng aplikasi anu aya dina komputer mah Photoshop ya Photoshop mah bakal bapak rieur lah ngomongkeun Photoshop mah ya hidup mah ku aplikasi eta digambilkeun ya ada aplikasi ngadamel gambar sanes ngedit foto tapi ngadamel gambar lamun aplikasi ngadamel ngedit foto naon bae sok dina HP na aya teu naon bae foto grid
bisa keras gaduh no snack snack video bukan no capcutnya capcut no oh nggak ada yang mau video benar berarti sih aplikasi nama banyak terus nanti glitter nanti oh Lightroom benar terus berarti mararaju barudak itu karena aplikasi kan ya tapi aplikasi Canva minimal aya ngawakilan yang buka jadi ngarah ke burem teuing lah nya oke pas dibuka cobian aya template infografis teh nah pernah aku itu pernah ya pernah saja nama bukan apa atau download heula tuh aya sip aya kan oke cara ngadamelan kumaha searching wae di internet lah aya namanya usumna Mbah Google kantun searching di internet oke terus anu kaopatna lengkahna teh nyaeta katilu teh kumpulkeun data informasi nu rek dijieun infografis ka opat larakeun data kana wangun visual boh gambar boh animasi nah tah ayeuna kumargi entos dibuka infografis eta ya cobi diskusikeun tadi teh kelompok kita non alat-alat kelompok ieu pan istilah-istilah waktu minggu kemarin dibahasnya ya waktu harare setting lah bae di luar kemudian bisa ya oke nu minggu kemarin catatanna buka deui terus dilebetkeun biasa runtuyan membaca rangkum teras kumaha prak-prakanana oh nya kamari kan dina minggu kamari ya video atau nabi bade ditonton deui videona mangga ya bisi hoyong deui tah oke kan naon teh namina teh da kumaha ge terus buka tapi bisi ngagandengan batur dina HP we jadi interpretasikeun naon eusi nu dina runtuyan kegiatan muka hiji mah alat-alat mah mun teu salama dina teksna aya sok bisa didamelkeun dituliskeun heula eta mah sabab nu kahiji teh nyata ngarancang teks anu bakal dijieun dina infografis saenggeus ieu kapendak oke mangga damel dina wangun infografisna diterapkeun kana Canva cobian diskusi heula atanapi bade ngaros heula ka Bapak anu teu ngartos sok mangga ayeuna mumpun sandi damelkeun naon wae nu bakal di damelan budak teh dina alat-alat sik alat-alat aya naon nu kira-kira nu bakal dieukeun eta aya dina teks nomor sabar nomor sabar iya aya alat-alat naon barang nah, karena istilah-istilah tadi no, saya yang bilang menghas tentunya namanya. Kebangga lupa. Oh, ya iya kemudian tadi khas istilah-istilah khas artinya. Kekirian kira-kira yang penting naon. Jadi ya anu untuk ada sering ngarepos. Ya. Terus supaya capek naon. Oke. Lamun aya nu teu ngartos mangga ditaroskeun. Ulah jametut ngarah rengse pengajaran ieu ngadamel infografis. Henteu dugikeun ka ngarancang hungkul.
Waktosna ulah lamiting 5 menit we cekak ngarancang atau 10 menit. Margi tadi kan bisi teu kabujeng ada infografisna. Oh, daun negongnya ya. Kantos kenapa apa? Tapi kantos jawabnya tinggal di tempat tinggal deh artinya naon ya tinggal deh artinya naon bisa kan kami istilahnya kantos dibahas oke tapi ulah hilapnya sederhana aspek kebahasana seperti ya ulah salah di misalkan ayat di sanes ayat di preposisi atau menunjukkan tempat ayat di imbuhan namun di preposisi mah dipisahkan namun di imbuhan pasti saya kena karek kesialannya terus kata misalkan ayat nami itu huruf agung dan sebagainya kena nganggo aspek kata pilih harila itu kalau ini gambar yang di fotonya naon sok baik ibu hamilnya nu ngandung bisa benar gambar tahu sih ibu hamil di mana ayat kenapa banget ya sebetulnya kayak uangnya oh benar itu beda konsep aja lah iya ya mah gambar kaki itu hamil ya aduh lah nya kade bahasa Sunda ya oke jadi gambar ganti komentaran sekiranya masih lebar biasa dilakukan kayak anu saya orang tunjukkan di mandi ya anu saya orang tunjukkan di mandi berarti anu ayat 55 berarti anu saya ada mungkin di luar kelompok di kelas iya mah cara ditunjukkan bisa jadi ya hasil belajar kelompok dua dibagi nya ayat sama ayat dua yang dibagi itu sejak rupi-rupi rumah daerah ayat mungkin tosan ada di bapak mau ketawakan kan di bapak ketawakan ayat namanya senang acis bapak mau nggak penting oke sama gitu ya sok anu atos kintunkeun kana we urang tunjukkeun di dieu kayak presentasikan sok anu atos dina we Bapak sok kintunkeun anu atos kayak pangpayuna ngarah kurang meeting bisi kabujeng saya waktosna kan tiluan kelompokanana kedah tampil engke mana nu tiasa di komentaran ke dilereskeun kelompok hiji atos tacan oh kelompok 2 atosnya
Kelompok 3 atasan. Halo Rima. Oh iya oke. Itu nyambung. Coy. Atulah ulah aya beteng. Mana HP teh nyambung. Ya siap gerak. Kelajan aya di dia mah tapi ka no HP mah atau saya bisa hayanya. Oh siap kelompok salah. Oh iya mah tilunya. Bade mana kelompok? Ya hiji. Mana karek hiji kelompok tilu? Oh iya eta. Ya lah orang tinggal itu lah yang kira itu. Kata napi langsung lah sok cobiannya lah kayak bapak sarang no sanesna tampilkan lah sok sana balik ngawak kira atau nabi sadayana kayak ini nabikan tunjukkan di dia. Jok tangke no iya naon no itu naon misalkan itu. Dibaca. Nyangke di dia tunjukkan misalkan iya naon ngalambangkeun naon da ieu bacakeun. Da tanah katinggal sadayana ya hasil kelompok 2 ya. Solokan ya meureun. Sok tah. Bacakeun. Kan sambil dibaca dina grup atuh. Eta napi teh dina layar oge aya. Oke. Sok. Sana balik masakeun kelompok 2. Nah, sok. Sing bedas arah ka kuping ku salarea. Dijeunate runtuyan kegiatan tradisi tujuh bulanan. Lupai hije acara dibuka anu maca ayat-ayat Al-Qur'an jeung sholawat. Gambaran nate dina Qur'an tentunya. Terus kepaduana sungkeman salaki pamajikan kadua kolotna. Ini kan stiker ini menandakan sungkeman ya. Sesalaman ya. Terus sukatiuluna masukkeun kalapa kana jero sapi anu dipake ku ngadu sarta dijawab ku salakina. Stiker YT kalapa. Namun di kurang kalapa nanti aya gambar ramah atau sintan. Teu bisa dengan gambarnya lira eta digambaran wayang bisa teu si kalapa eta. Tapi sudah merepresentasikan lah ya. Terus Opatna adalah kalapa nepi ka jadi waktu carogena. nah hantu disebutkeun dina eta ku jadi 2 ku carogena. Oh, ini apa? Sok catatan berarti anu kira-kira nu bakal ieu. Oke, aya perbaikan deui.
Ras kalimana ngalebeutkeun belut kana sapi nu dianggo ngandung sarta antepkeun eta sakumaha saperti si belutna teh senang meleweh 7 kali. Ras kalimana ngaguyur ngandung 7 kali kurama sareng carogena cai kembang 7 rupa. 47 bari ngamandian tapi nu dipakai kurungan nyata diganti 7 kali. Bukan karena ngajual rujak ka tetangga. Aya oge anu dipasikeun dan dipasikeun ku atos atau aya nu embang sabawakeun ku penteng. Tapi wios we bade pilih we ieu bade ngajual atau napi ngabagikeun bebas nya tergantung gumantung aya di lembur atau napi di sabudeureun urang lah bade ngajual atau napi ngabagikeun ngajual wae nya mangga sok bilih aya komentar kelompok hiji komentaran gambarna kira-kira naon anu dina eusina sareng dina tampilanna eusina naon nu kirang sapertos tadi Bapak kan ieu di nomor 4 meulah kalapa nepi jadi 2 aya disebutkeun tadi ku carogena tapi teu aya dina teks mah nya tah misalkan sapertos kitu kira-kira naon ye teras dina tampilanna kumaha nah aya nu kirang atawa tos sae nu kirangna kira-kira supados langkung sae kumaha nah sok unggal kelompok aya Sri aya komentar pilih aya komentar Yang nomor 4 kelapanya ngangge bahasa Sunda we sok saha namanya teh Nadia. Nadia Nomor 4 kedatangan si kalapa teh siga kalapa warna tapi dijual tapi itu mah siga jang jualan gitu ya Pak. Siga jang Susah dengar. maksudnya harus mun aya proses mah jika dibelah gitu nya ngangge bedog gitu bisa teu aya teu kira-kira dihijikeun atuh antara bedog jeung si kalapa gitu teh Kayak benar ini. sok eta saran wae lamun teu biasa cekap ieu ge misalkan ieu nomor 3 bisa ditempelkeun teu gambar wayang kana kalapa eta aya kan gambar wayang bisa tempelkeun nganggo ngahijikeun gambar nah bisa lamun bisa sok lebetkeun nah eta sarana nu sanes kelompok 3 aya komentar atau napi kelompok hiji aya keneh heula ya Bapak hilap jual langsung aja terus gambar anu nomor 6 ya Pak. Harusnya gambar yang sebenarnya cuma kayak yang anak-anak. gambarnya ibu hamil mah keur di mandian gitu tadi teh nomor 4 ya cek Nadia teh cek kelompok hiji lah ngawakilan kelompok hijinya terus nomor genep gambar nomor 4 jeung nomor genep diganti gambarna lamun bisa lamun aya dina lamun emoticon dina gambarna dina stiker juga aya merenya atanapi posisi ieu we atuh tah nu di luhur ibu hamil ieu ya naon teh ibu hamil eta di kucuran saya bisa teu kira-kira nya nah eta ieu mah saya aya anu dina kanpa we nya can direka-rekan lain-lain oke tapi sakieu oge alhamdulillah lah ya kelompok 3 mana 8? Oh iya bener ngajual rujak.
lamun aya deui lamun aya atau ge da ieu mah da lain neunang nyeun lamun lain neunang nyeun sorangan neunang aya dina kanpana gitu lamun aya tapi mun teu wios kitu tah nya. Nah, terus tah ti Bapak ya kanggo kelompok 3 sementawis ieu teh aya anu teu dina tampilanana ieu teh aya anu nganggo aksara alit aya anu nganggo aksara kapital ya bade alit sadayana kapital sadayana tapi ieu saena teh aya dina misalkan ieu nomor 7 samping nu dipake dina dihijikeun leres na make curak leres nya tapi lamun dina nomor genep sarogena teh enah teu ngangge curek ya. Nah teras dina kecapna ibu hamil dina nomor 3 ya mangga kinten tadi kan naroskeun ari ibu hamil naon namina ya nu ngandung misalkan ya. Oke sementara tawis kitu kumari waktos moal nyekapan apabila lami teuing sok saha deui kelompok mana deui nu bade kelompok hiji kelompok 3 tadi pampayuna rimanya iya nya. Nah oke ieu mah teu gambaran da hese jeung teh so presentasikan lah istilah-istilah tina tradisi da mangsa kandungan 7 bulan. Upah hiji tingkep nyaeta tutup jadi maksudna man sadakoh eta teh sadakoh kandungan. Kadua tebus weteng nyaeta mayar weteng harita teh anak nu aya di jero kandungan. Nu katilu babari nyaeta sadakoh nyalametkeun anu mangandung bebarengan jeung anu di kandungan. Kaopat mayang jambe nyaeta sindir sampit tina ucapan. Nu kalima kembang 7 rupa nyaeta lambang tina makna anu 7. Hirup kakuatan panenjong pangandeun ge ucapan rarasaan jeung kahayang. Nu kagenep ayakan nyaeta hartina teh saringan. Maksudna urang teh nuntut ilmu kudu disaring mana nu hade mana nu joreng. Nu kadalapan ujab kanisren nyaeta urang teh kudu ngarasa pahit amis kesed hasem gahar jeung hartina susah senang bingung beuris ngahiji dina kahirupan. Aya nu komentar anu kanggo kelompok 3 pilih dina substansi atanapi dina cara tampilanana mangga. Udah kudu di komentaran Bapak tuh nu erek komentaran sok samemeh Bapak ida pela Bapak mah aya ieu seueur aja paling sabuku punya komentar oge. Oh sok deui ulah pun dia anu sanes wah komentaran man sok ya sok atuh eta heula Desi
Desinya dan itunya. Kadang dina sama video pate panenjo ari di jeung panenjo. Tuh. Cerian si panenjon aya gitu panenjon. Artinya Ti- pas kita teh itu Pak. Nya tipe anggarkan ieu mah tampilan geus benerkeun. Ini ngagas. Ya aku ya salah gitu atuh ini ampun. Terus anu sanes dina tampilan tos cekap tampilanna. Belum Bapak itu Sok. kita anu ayakan. Heeh. Kita biasa di gambaran. Untuk ABB gambaran. Kenging gambarna nya. Ayakan aja Pak, kembang 7 rupa, mayang jambe, terus kejakan istri nabi Allah gambarna. Sok jawab kumaha. ayakan kan lima istilah bukan barang-barangan Heeh. diambil teh kata-kata istilah Gitu maksudnya nyakeun bae kumaha nyieun bae cenah sareuna teh. Tapi ieu mah saran di kelompok hiji kan nu kitu mah aya gambar. Tapi saur Bapak mah nya bagian Bapak nya komentar di Bapak. Lamun bisa digambaran mah gambaran we. Da langkung kan tadi dina infografis teh aya gambar, aya elemen visual, sareng teksnya kan tadi kan dua kan media informasi anu mere supaya lebih ngiru teh nyata ku gambar. Nah, mun bisa nya eta lamun misalkan tingkep tebus weteng babariknya eta mungkin aya gambarna mungkin bisa jadi misalnya ngan kumpulan anu khusus misalkan anu kakandungan keur kumaha bisa jadi lamun emang lamun ieu mah kawatesan ku waktos nya langkung bisa gitu kan. Nah terus mayang jambe sapertos mah eta mah barang-barang mah bisa ya bisa digambaran lamun barang-barang nama ya. Terus ieu contoh kieu tingkapnya eta tutup eta teh koma kan maksudna teh nya lamun bade koma nya eta mah ngangge spasi setelah santos koma teh nya jandan ieu aya teras anu kadua nanti Bapak dina cara nuliskeun kekecapanana di cara nuliskeun ieu teh aya teu sami lamun aksara ngawitan oke arageung sadayana nya tapi nu tengah-tengah misalkan dina tebus weteng eta teh anak nu aya anak teh jo agung ya. Nah eta nu kadua nu katilu ieu kan Bapak ge cerewet ti baheula ngeunaan jeung teh make curek dina keyboard na Bapak daya bisa tadi taroskeun nah ieu mah kayak typo ya sok terjadi alasan pokoknya mah lamun bahasa Sunda kudu make teh make curek ke pokoknya mah make gitu ya dina substansina sok mayang jambe kira-kira anu sorana gitu. Nah sepados teu nyang kolom teh waktu sih engke salajengna pam misalkan teruskeun kelah kelangkungan dah. Terus anu kan di kelompok hiji teh nya sok kelompok hijieun ya eta ieu tah ieu sok presentasikeun. Alat-alat tradisi penjualan eta kahiji gayung batok. Gayung batok gunaanna kanggo ngahibakan anu ngandung. Kanggo ngabersihan keun lahir jeung batin. Calon indung sareng dilebet kandungan. Anu kadua daun hanjuang nyaeta ngandung hati papatah. Kurang minggunya teh moal lila. Tangtu kabeh bakal balik deui ka tempatna. Anu katilu nyaeta samping 7 siki.
ngalambangkeun ka saya nu dipihara kangge ibu nu ngandung 7 bulan sareng kangge anak pami atos lahir. Anu kaopat eta kembang 7 rupa. Lambang tina makna anu 7 nyaeta hiru kakuatan panenjo pangdenge ucapan rarasaan sareng kahayang. Anu kaopat nyaeta ayakan. Maksudna urang teh tamtu ilmu nuntut ilmu teh kedap kudu disari mana anu hade mana anu goreng. Anu kalima nyaeta belut. Waktu ngajuru sangkan lancar. Anu kagenep nyaeta kalapa hejo. Sangkan nyaho jenis kelamin. Nu digambar tokoh wayang Rama Sinta. So, komentar di kelompok 2 sareng kelompok 3. Pilih aya. So. Sri wae ieu astagfirullah. Bisa jadi mal. Sok karuya sok tu mana we heula atuh eka aja. Jadi kan gambar kahiji dengan ayat saretan kebuleun. Gambar lain kan. Itu sampurna positioning sana namana Cynthia tah benerkeun. Bener koreksi eta teh. Gambarna kan aya kabres terus Teu simetris gitu maksudnya. jadi somplak. Teu simetris maksudnya mah. Ya, ada perbaikan setik. Itu salah tapi perbaikan. Terus daun hanjuang oge. Daun hanjuang naon? Ya pahan tanpa kurang. Oh, kurang katingali, sakurang dibadageun, badageun. Iya dari ayat kana kabungan. Dina eusina kumaha dina eusina aya teu? Nah isinya tadi enggak. Engke seteangan ding ka ieu kelompok 2 we heula cenah. Naon kelompok 2? Tadi ayatnya teh bulet. Nah, terus si ieu nage bulet kudunya milarina teh si ayatana teh anu dipotona teh ieu jadi sanes ieu. Dipotona ieu. Oh, eta mah sudut pandangna cenah. Terus anu misalnya bapak geuningan jeung nah saya aya cilok cenah. Oke, sok eta jeung mah kudu nya sabab ieu mah kan ngomongkeun pan aspek kabahasana kudu diperhatoskeun nya teksna. Oke. Terus Bapak bade aya deui teu? Tos. Geus paras langkung ieu nya langkung sampurna. Tah, hidup ieu kanggo kelompok hiji Bapak teh ieu dina tulisanna arali teuing. Coba mun diageungan. Teu katingali. Ya coba tuh kelompok sana. Jadi mata teh ulah sampaikan ka kieu-kieu tuh. Kayak lamun kan urang misalkan bade ditinggali dina bade dina media sosial, bade tempel di madingnya. Jadi kata katingali ku tapi hoge jarak tapi normal. Untuk kedah di kieu-kieu di belotot-belotot nya gitu misalnya. Ya, eta dina tampilanana nya. Dina jadi ieu na. Terus dina substansina contoh kieu kelapa hejo nya entos. Tapi ieu mah jigana teu ngagejlik. Lamun bade ieu nu di gambaran tokoh wayang Rama Sinta dina kelapa hejo nu di gambaran tah bade oge. Engke eta fungsina ieu kan keterangan nu di gambaran barangna mah kelapa hejo tapi nu di gambaranna mungkin dihijikeun bisa. Nah, gitunya fungsi mung beureun ieu aya nu fungsina hungkul aya nu cara makena maka eta nya kumaha cara tapi informasi ieu minimal secara eta nu masukan dia biasa dilebetkeun nya teras aksarana we agungan tinggal divariasi-variasikeun secara ieu mah secara kelayakan tos layak namun ieu variasi-variasina oge ieu pisan mun biasa mah divariasikeun
nya divariasikeun deui supados langkung narik ya itu nya ya bisa. Oke, mudah-mudahan naon teh dilereskeun deui engke tiasa dikempelkeun dikempelkeun apa-apa tapi lumasakan ieu mah tos sare tos tiariasa bapa wae nyobian di bumi ngeunaan Canva ai bapa mah kana komputer ari hideupna kana HP nya ari dina komputer mah langkung seueur gambarna teh nya ari ieu mah keun we dah hidup mah meureunnan posisina dina HP bapa mah tah baheula ge diajarna emang rada susah tapi sakieu mah alhamdulillah aya kan template tos aya terus kantun gambar-gambarna tos aya kantun nempel-nempelkeun sakieu mah tos sae nya kitu atos di pangajaran waktosna tos tekap ayeuna saha bade nyimpulkeun urang hijikeun antawis kelompok hiji kelompok 2 kelompok 3 kan ieu teh satu gumulungnya ja aya nu ngajelaskeun alat aya nu jelaskeun runtuyan kegiatanana aya nu istilah tapi lamun dihijikeun disandingkeun eta teh secara maknana teh oh urang teh oh mah ngeunaan tradisi teh tiasa kapaham ku tilu infografis kieu tiasa engke disandingkeun ke antawis kelompok hiji kelompok 2 kelompok 3 tek bisa ngarendeng jadi si pembaca teh bisa langkung paham gitunya cok ayeuna bade nyimpulkeun sok simpulkeun we atuh pan kamari oge bisa nyimpulkeun dengan Pokoknya disebutkan piala penyesuaian ka istilah. nya sok naon atuh Sri bisa sok atuh mohon Jadi tina alat-alat anu penyesuaian istilah-istilah teh bukan ini urang teh kudu nyiapkan peralatanna. Terus peralatanna fungsina jeung naon mangga naonna terus istilahna teh nah istilahna teh naon wae anu kudu diterapkeun ku urang teh kanggo ngayakeun 7 bulanan. nya cekap aya deui nu bade nambihan itu ya nanti kepada main lancar oke tos cekap tos jangan kieu lamun urang simpulkeun dina ieu gambar pembelajaran ieu teh urang teh mindahkeun teks anu asalna bangunna paragraf tapi ku urang mah ayeuna dipindahkeun mediana janten media infografis anu aya teksna tapi parondok nya ditambahan ku gambar supaya secara kemaknaan mah sami karena mungkin kan manusia teh aya nu resep maca aya nu visualisasina teu kudu ku gambar heula kakara sapertos pemaca novel benten pemaca komik kan nya dah gitu jangan ieu urang pindahkeun wangunna ai maknana mah mungkin sami tapi ulah leupas makna nu ieu nu dina teks aslina karena bangun anyar bangun infografis nah kumaha dipilih infografis karena meureun hidup teh deukeutna ayeuna mah kana gambar-gambar teh luar biasanya pohara kacida gitu hayangna teh eksplorasi tah mudah-mudahan ieu aya asup dina kahirupan hidup lamun dina teks mah aya nu bisa macana aya nu teu da kitu oge supaya ngagampangkeun si pamaca langkung oh maknana teh dina ada 7 bulanan teh kieu kitu nya ya kas sakitu panginan pembelajaranan ti ayeuna dinten ayeuna mah aya nu masih penasaran
Ya, kayak paminta ya ku bapak dina panutup ieu biasa ngarefleksi. Lamun bias nu kamari-kamari mah urang teh diajar teoritis nya ayeuna mah diajar praktek nyieun infografis. Aya nu karek mimiti laresnya. Aya nu karek apal oge. Pan ku bapak salores mah dipiwarang dina e-learning tapi gini kan aya nu manganggo aya nu teu. Tapi minimal aya pengalaman ngadamel kampanye. Ya, aya pengalaman. Dan mudah-mudahan tidak nu sanes oge biasa dianggo dina kahirupan nu sanes karena aplikasi teh gunakeun si HP ieu teh gunakeun sedemikian rupanya sedemikian rupa eta mah bahasa Indonesia. Kumaha carana ieu manfaat pisan jang kahirupan urang dina pembelajaran dina kahirupan sapopoe oge utamina dina pembelajaran media nawe bade capcut bade CapCut lamun cek bahasa Inggrisnya teh nya tapi capcut Canva bade Lightroom bade naon wae aplikasi dimanfaatkeun ku urang mah bisa jadi manfaat ya apapun itu media TikTok oge lain ukur hiburan tapi bisa dimanfaatkeun yang pembelajaran ya engke meureun minggu payun urang mediana anu berbeda ayeuna mah Canva meureun minggu payun mah pembelajaran engke ku bapak erek diinovasikeun kana TikTok sugan da urang emutan heula ieu kira-kira naon nu bisa di kana TikTokkeun ulah neng we hungkul tapi aya nu bisa di ieukeun ya kumaha ramenya dina pembelajaran Canva aya nu kataji gitu ku Canva tuh rek non nu karek ngawitan saha nu karek ningali Canva sok karek bisa kumaha bisa tuh ningali Rima tadi kudu bisa ya mudah-mudahan bisa sadayana oke pembelajaran salajengna mangga ditinggali dina learning nya engke ku bapa dina praktekna itu bade diinovasikeun deui kan media nu sanes anu kaayeunakeun ya mudah-mudahan urang tetap sehat beras naon deui nya Bapak tetap biasa lamun misalkan aya sagedengeun ieu utamina nu ayeuna kelompok ieu mangga anu bade ngalareskeun margi di luar jam pelajaran engke WA Pak ieu oke paminu sae kan hasil karena ieu Bapak bade di ieu keun nya ditembongkeun tina mading ya sakitu bila patersani daya cekap paminta beresan di tempat Jok di bapak mah rengse mung sakitu pembelajaranna ya mudah-mudahan kami resep kana maksudna mudah-mudahan urang tiasa ngajaga bukan ngalestarikeun atuh salah ngalestari mah maot atuh jadi lamun cek bahasa Indonesia lestari teh tapi ngamumulai budaya Sunda nya supaya tetap sangkan tetap hirup di bapak tapi satacan ditutup teh ngaduang heula supados gantos nu sanes bade saha ulah ramdan tuh abi sok atuh nurun satacan muli rangga doa heula sasarengan berdoa dimulai. Ya, atur nuhun kana perhatosanana mudah-mudahan ilmu urang manfaat barokah tiasa dianggo kana kasayan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, atur nuhun sadayana. Geus